Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaruh badannya dengan diantos ayat jam mangga disarngan. Rampes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iring ngarojo teteh mugia tiasa kalayan sing jantan panglipur kamu pembeberak tenang. Ajang hirup teh teu gampang, teu cukup ku di pikiran, mari kudu dilakonan. Jalan kehidupan teu salawasna datar aya mudun tanjakan. Kudu sabar dina kurang ulah nepek dada beunghar, eling kanu maha aku. Hidup singa jama turut perintah agama, ulah jauh ti ulama. Nyobat sareng ahli tobat, dalit sareng para kiai, sangkan aya nu ngageuing, Salangkah hinggang jaga ucap lemah, sifat yang tabiat, sangkan pinagih pajak, selamat dunia akhirat. langit masih cang, jalan masih panjang, hidup teu kudu malang, kabagjan pasti datang. Jang ulah hariwan anak jimat awaki mangkade hidup hirup ulah tatabu ye aing leuwih ti batu sabab kajujuran aya dina sholat. Sifat jalma lain kudu pinter tapi kudu bener. Hirup teh teu gampang, teu cukup ku di pikiran, bari kudu dilakonan. Jalan kehidupan teu salawasna datang, aya mudun jeung tanjakan. Kudu sabar dina kurang, ulah napak dada beunghar, eling kanu maha aku. Hidup sina jalma turut perintah agama, ulah jauh ti ulama. Nyobat sareng ahli tobat, Daud sareng para kiai, sangkan aya nu ngageuing, mangsalingkeun ninggang segala. Jaga ucap lampah, sifat jeung tabiat, sangkan pinengu bagja, selamat dunia akhirat. Langit masih caang, jalan masih panjang, hidup kudu malang, kebahagiaan pasti datang. Jang ulah hariwan. ulah hariwan.
Hatuh.